Siluman Buaya Bendungan Saguling. Siluman Buaya Bendungan Saguling tahun 1888. Siluman Buaya Bendungan Saguling. Bubukaning carita tahun 1888. Mangsa harita Mang Robot keur diajar gagawe di salah sahiji PT di daerah Bandung, Jawa Barat. Kabeneran harita Mang Robot kapercaya jadi karyawan bagian logistik nu sapopoena nganter-nganterkeun barang peralatan jaringan listrik 20 kp nepi ka 70 kp. Timimiti kabel Hespel A3C 25 nepi ka 70, tuis, BC, terapis, isolator tumpu, alestor, aspan, terapo garduh, cantol 25 kp, garduh portal 5000 kp, kubikal jeung sajabana. Mang Robot boga babaturan digawe aya kana 30 urangna. Di antarana aya nungaran Mang Ade Akok supir truk proyek listrik. Dikenekan ku Mang Kipin. Eta duanana urang Cikampek, Bandung. Nu sapopoe marengan tugas Mang Robot nganter-nganterkeun barang ka lokasi proyek pemasangan jaringan listrik. Harita ge Mang Robot menang tugas ti dunungana pikeun nganterkeun peralatan listrik di Bandung ke daerah Cisolok, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Kirawan Cisareupna karak balik nganterkeun barang ti daerah Cisolok, Palabuhan Ratu. Aya di perjalanan daerah basisir Palabuhan Ratu, bari hujan ngaririncik, Mang Robot, Mang Ade Akok jeung Mang Kipin ada ranteng aya dina jero mobil truk double nu majuna lalaunan da kaayaan hujan ngaririncik. Kilat sing kolenyai, dordar gelap sing jelegur, bari jeung rada poek eta alam dunya teh. Sabot maranehna keur anteng di jero mobil truk, beras nyorang leuweung nu rada aheng, nu katelah basisir leuweung Citepus. Di hareupeun sisi jalan, hanapeun tangkal kiara badag bari goyomot, belah kenceun basisir aya sagoromolan jelema, kurang leuwih jumlahna aya kana 30 urangna. Nyetop kana mobil truk nu disupiran ku Mang Ade Akok teh. Setop kiri hobereun mobil truk. Kiri hobereun mobil truk. Cek panumpang nyetop leungeunna gugupai bari sorana rada aneh. Mang Ade Akok teu talangke reg ngeureunkeun mobilna. Punten Pak Supir, ari ieu mobil majuna rek ka daerah manakeun ieu? Uihkeun ka daerah Bandung, Pak. Cek Mang Robot bari nolol tina janela panto belah kenca, Mang nemalkeun Mang Ade Akok supirna. Aduh kaleresan, punten manawi tiasa kuring sabaraha jam bade ngiring numpang, kumaha tiasa teu? Mang ari kersama di pangker dina bak. Da kumaha di payun mah panginten ka hiji mah cekap ya ge abdi teu cekap ya. Nah, tos ti marana atuh bade ka marana ieu rombongan teh. Cek Mang Robot harita Mang nemalkeun deui bari nolol belah kencaeun supirna. Kuring sabaraha kanca asli ti dieu bade piknik ka daerah Bandung, Pak. Nuhun wios dina bakwe. Bari teu talangke. Tarekel eta sajumlah panumpang teh nararaek kana bak mobil truk nu disupiran ku Mang Ade Akok teh. Aya kana 30 urangna lalaki awewe sing terekel nararaek sakolepat menigeus aya dina luhur bak mobil. Baga-baga baju, Pak. Cek eta jalma jigana gegedena di eta rombongan teh.
Teu anta parah gerung mobil truk digas ku Mang Ade Akok maju deui ka belah wetan nuju ka daerah Cibadak Sukabumi. Sajajalan hate Mang Robot, hate Mang Ade Akok jeung Mang Kipin karasana aya nu aneh sabab karasana eta mobil teh mani berat pisan, leuwih berat alabatan mawa peralatan listrik. Teu loba carita, terus we mobil truk teh beuki lila beuki gancang majuna kebat ka daerah Cibadak serta terus mengkol ka kenca kebat deui ka daerah Sukabumi. Teu kacatur lilana di perjalanan, mobil terus ngaberung ka belah wetan muru ka daerah Cianjur. Kacaturkeun eta mobil geus tepi we ka Cianjur. Barang mobil nepi ka daerah Pasir Hayam Cianjur, salah saurang panumpang ngagorowok ti tukang nitah ngeureunkeun mobil ka Mang Akok ka supirna teh. Pak supir, punten hayang riren heula sakedap wah. Salah sahiji panumpang ngomong harita ka Mang Akok supirna Mang Robot teh. Punten hayang riren heula sakedap ja. Ceuk salah sahiji panumpang ngomong kitu harita. Oh, mangga. Ceuk Mang Ade Akok. Teu anta parah lep Mang Akok nincak rem. Reg atuh harita mobil truk teh eureun. Eta mobilna eureun pas hareupeun pasar di daerah Pasir Hayam pisan. Panumpang guajleng harita. Turun aya kana 15 urang. Terus arasup ka jero pasar, bangunna marek baralanya heula meureunana. Kira-kira lilana aya kana 10 menitna. Geus kalaluar deui bari ngajaring jing hayam hirup keneh. Loba pisan hayamna ge manis sing koreak sing kareto. Terus nararaek deui we kana mobil truk. Bangga Pak supir. Bangga Pak supir. Majeng deui. Ceuk panumpang harita ngomong. Geleuyeng deui mobil maju, terus nyemprung menit tarik pisan neruskeun perjalanan ka belah wetan muru ka daerah Bandung. Kira-kira perjalanan aya di daerah Ciranyang Cianjur. Pirajenan Mang Robot ngaliuk ka tukang, noong panumpang tina kaca janela tukang ngenjok manehna. Sabab panumpang di tukang asa dalikduk rame pisan, teuing keur nararaon. Barang ret katoong, gebeg atuh Mang Robot gebeg harita. Sabab teu disangka-sangka, panumpang anu tadi teh geuning keur balakecrakan ngadalahar hayam hirup atah-atah. Anu tadi meunang ngajaring jing ti pasar Pasir Hayam teh. Eta hayam manis sing koceak, sing kareok rame pisan. Nu akhirna jep atuh harita jempling deui. Ningali kajadian sarupa kitu, atuh Mang Robot menira rempodan hatena, tagiwur teu pararuguh rarasaan. Barareda galecok dina ingetana ku rupa-rupa pertanyaan, tur campur heran jeung setengah teu percaya kana kajadian anu geus kasaksian kumanehanana. Kunaon eta para penumpang teh bet ngadalahar hayam hirup-hirup. Hayam hirup bari atahna deui pan daging asakna ge loba anu ngajual di rumah makan di pasar tadi teh. Tapi sabodo teuing kumaha maranehna we. Ceuk Mang Robot harita ngagereneng ngomong sorangan dina hatena. Lain penumpang teh asa beda. Ongkoh pirage jelema tapi asa berat asa meuyeugeung ieu teh mobil teh dah heueuh. Si horeng pipikiran Mang Ade Akok oge kitu geurentesna teh jiga nu aya kaanehan deui dina hatena. Sabodo teuing kumaha maranehna we Ceukna pikir Mang Robot harita ngageurentes deui. Bari terus tumaninah deui diuk malik ka hareup ngahaja teu bebeja ka Mang Ade Akok anu keur anteng nyupiran truk sabab bisi kaganggu konsentrasina. Ari Mang Kipin kenekna Mang Akok harita keur nyegrek kerek menit tibra pisan gigireunana. Rek teu kitu kumaha atuh da wanci kaayaan geus maju ke tengah peuting. Beuki lila eta mobil beuki nyemprung majuna
kebat ka belah wetan. Mang Ade Akok supirna anteng nyupiran truk bari geus setengah tunuh. Da eta panonna kaciri mani cileuyeur pisan. Bari lalengutan nahan pitunuheun jiga nama. Ari Mang Robot sarua deui ngarasakeun anu tunuh banget teu bisa ditahan. Anu akhirna reup Mang Robot kasarean. Ari Mang Ade najan bari lalengutan ge antara sadar jeung henteu terus we maksakeun ngajalankeun mobil. Bekilila mobil beki nyemprung maju ke belah wetan, maksudna mah rek nuju ke kota Bandung. Sabot keur kitu gebeg atuh. Mang Ade ngagebeg sabab bas manehna sadar tete nyawanana ieu mobil teh geus aya di jalan anu suni tur paroek. Teu katempo aya toko-toko atawa imah-imah sisi jalan. Kenca katuhu nu kaliwatan ku manehna teh asa tiiseun pisan. Taya toko taya imah nu kaliwatan. Sumawana kendaraan lain mah nu pirajinan pasangrok. Pan biasana mah lamun geus anyog ka daerah Raja Mandala Bandung kabelah wetan jalur. Di jalan teh sok rame ku kanaraan-kanaraan nu pasangrok. Ari ieu mah bet sepi. Mang Akok ngagerentes deui dina hatena. Lain, nah ieu jalan teh bet asa teu wawuh jeung pararoe kieu yo. Pan sidik tadi ge kuring nyupiran teh lempeng di jalur utama. Teu pungkal pengkol ka itu ka dieu atawa ka jalur alternatif. Aduh boa kasasab jalan teh. Cek Mang Ade Akok harita rada aya pikiran kasasab cenah jalanna. Tapi rek terus we dituturkeun di jalan teh. Sugan we dihareup aya pilemuran tu rame ku jelema-jelema nu masih keneh kumalanang. Arek nanyakon, ieu teh di daerah mana-manana aya salieur yo. Cek Mang Ade Akok bari nyabakan sirahna. Bari terus Mang Ade Akok ngagas deui mobil trukna. Bekilila eta mobil beki jauh asup kana daerah anu teu wawuh numutkeun panenyona Mang Ade. Tur di jalan mani sepi rehe hese nanyakeun acan. Sumawana jalma nu kumelenang mah imah-imah sisi jalan ge meni teu katenyo. Nu katenyo teh leuweung geledegan we, tangkal kaina bararadag jarangotan jeung babatuan sing jalegir lalukutan. Tekung silila eta mobil anu disupiran ku Mang Ade Akok teh beras we ka hiji talaga anu ngaplak lega pisan caina. Caina meuni meh leber ampir limpas na jalan nu rek kasorang kasorot ku lampu mobilna Mang Ade Akok. Eta caina meuni ngaplak lega pisan. Mang Akok, na geuning ieu teh meunang beras ka dieu. Pan sidik tadi teh kuring teh rek ka daerah Bandung. Jeung deui ieu tempat teh meuni asa teu wawuh. Rarasaan asa barareda kieu deui doh. Cek Mang Ade bari nyabakan punukna. Tuluy nyabakan sirahna anu karasa masih asa lieur keneh. Sabot keur kitu ti tukang penumpang sing gorowok ka Mang Ade. Kiri hop, oron pir. Kiri hop, kiri hop. Hop oron pir, kiri hop oron. Kiri hop, kiri hop oron pir, kiri. Tegung silila atur reg Mang Ade ngeureunkeun mobilna sisi basisir talaga nu ngaplak lega tur mareuman mesin mobilna. Jrut salah seorang panumpang turun terus nyamperkeun ka Mang Ade Akok. Siluman buaya Bendungan Saguling.